eta raja teh kagungan putra istri ai jenenganana Aisyah eta budak teh geulis gidig-gringit lengkah perak kepat nama singkar tip cek nu bohong teh mah pipina ge metak ti soledad kutu ti jalikeun tuma ya si raja teh kagungan putra hiji-hijina Aisyah. Pala hadirin kudeudeuh punyaah ibu ramana katuang putra sarengna deui ieu murang kalih teh nyantri teu wani ninggalkeun urusan ibadah sanajan alit keneh tata krama sopan santun ka ibu rama rapi manusia ku sebab aya didikan agama. Neng saur ibuna kuas ibu lamun nenyo anjeun keur mah ibu teh kagungan putra hiji-hijina kata mah maneh teh ya Allah pilucueun ngaos atuh daek ibadah teu kakantun tata krama sopan santun ka ibu rama. Alhamdulillah pala hadirin ibu ramana anu sami deudeuh ka Aisyah berang peuting pala saderek ieu murang kalih teh ya Allah ditatap diusap cunuk kana waktu ninggang kana mangsa bapa kajadian ibuna teu damang repot barang kajadian ibuna teu damang repot pala saderek maklum raja teras we disareatan dilanongan rupa-rupa lanong. Ieu Aisyah geus bingung ibu ya Allah ya Rabbi ibu teu damang repot. Aisyah nangis abik sareng sahabu ibuna Aisyah sing sobar sing tawakal ka Allah. Ibu gelarna di dunya dihirupan ku Allah sanaos ibu nepi ka mautna ieu teh dimautkeun ku Allah dai urang mah teu daya teu upaya angin Allah anu kagungan neng. Pala hadirin ibuna nyangkin repot Aisyah lih-lihan berang peuting ningali raraga ibuna parantos masya Allah Pak sangat mengkhawatirkan. Ramana geus bingung kumaha akhirna Pak ringkasna ieu riwayat cunuk kana waktu ninggang kana mangsa ibuna pupus dipunut kunu kagungan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pala saderek ieu Aisyah geus teu aya daya sama sakali ningali ibuna parantos pupus. Ramana toh kitu keneh Pak ningali putra sareng pun bojo parantos maot sajabati ngadua ka Allah muga-muga Gusti ieu pun bojo ditarima iman Islamna. Aisyah kitu keneh tapi ku ayana anak pinuh ku didikan agama sajeroning nalangsa tetep ngaos Pak. Tina rupa babacaan eta simurang kalih dihadiahkeun ka ibuna sangkan ibuna teh menang pangampura ti Allah subhanahu wa ta'ala. Pala hadirin parantos repeh rapih ibuna tinggal Aisyah Pak kociak dengek dina manahna deudeuh teuing geulis saur ramana
sabulan 2 bulan 3 bulan ieu ramana henteu aya karep kagungan deui bojo sebabnya kanu jadi anak sagalana dikuringan ku Aisyah we ramana teh barang parantos 3 tahun lamina bapa ieu si ramana teh lelengohan bae teu aya tujuan kana kagungan deui bojo. Aisyah memeh bobo karamana teh kieu Pak pan apa teh anom kene wayahna we apa teh kedah kagungan deui bojo sugan we nyaaheun ka abdi dedeh teuing ieu anak Aisyah unggal rek bobo nasehat bae karamana piwarang kagungan bojo ai basana ramana aduh geulis dedeh teuing ari bapa teu aya hasrat kagungan deui bojo keukeuh Aisyah Pak abapa teh anom kene abdi mah senang dunya akhirat bunga anu amarwata suta lamun bapa kagungan deui bojo kulantaran pok sore pok isuk Aisyah keukeuh kudu nikah deui Pak kapaksa ramana teh milali hiji istri kulantaran dorongan tinu jadi anak ngan dipikir ku raja aing teh boga anak tetep aing teh kudu boga pamajikan kanu boga anak deui sebab supaya nyaaheun lamun aing mawa hiji pamajikan aing boga anak hiji cocok jadi 2 jadi henteu pasirikan pada mawa anak alhamdulillah Pak anak buah raja istiar hiji awewe menang hiji ranah lumayan putrana hiji awewe deui jenenganana putrana teh Nyi Siti Sahana itu mah Aisyah istri deui Pak alhamdulillah pikiran raja cocok tiditu nyanak putra tidinya anak putra kajadian pertikahan Pak beres alhamdulillah repeh rapi dedeh nyaah ibuna anu engal nyaah ka Aisyah ramana kitu keneh kasaanah oge nyaaheun tah pala hadirin lami jeung lami sasasih 2 sasih dedeh cinta nyaah ibuna sareng bapana atuh cinta wae da bubuhan panganten baru barang 1 tahun 2 tahun Pak katilu tahunna ieu raja teh aya angkiran ti luar negeri kapaksa si raja teh nyumponan kana undangan geulis Aisyah ieu bapa teh aya undangan wayahna anjeun sareng ibu ngan bapa moal lami paling lami ke genep sasih 7 sasih sae canapa da kawajiban kumaha geulis dikantun ieu ku bapa Kang ulah rempan ulah bingung putra 2 sikikeun abdi nu ngageroh mangawe bade angkat akhirna berangkat si raja Pak berangkat si raja tinggal Aisyah we jeung saanah sareng ibuna sajabat tidinya para saderek pembantu raja mah biasa we seueur pikiran saana harta kakayaan moal kamiliku aing lamun sis Aisyah hirup keneh di dunia Bu aya naon sana
ibu kedah gaduh emutan Bu. Lamun si Aisyah langgeng hirupna di dunia Bu, ieu harta kakayaan moal jatuh ka urang. Biasana ge jatuh ka anak. Sakabagianana ge urang saeutik. Ai kitu kumaha pikiran maneh? Ieu harta kakayaan supaya jatuh ka urang Bu, urang teangan jalana ieu Aisyah kumaha bae jalan. Timbul pikiran hasud. Jeung ieu Aisyah teh Bu, terus terang we abdi nyimpen artos teu ngari. Dipitnah rupa-rupa fitnah sadere. Nomor kahiji aya pamengget nu rek nganjang ka abdi jadi bogohon ka Aisyah. Aturan maeta pamegat ka abdi bogohonana lantaran aya si Aisyah jadi bogohon ka si Aisyah. Teungeuna teu didenge ku ibuna Pak, unggal penting ieu saanah laporan ka ibuna kitu bae. Ayeuna mah kieu we Bu, urang peres we tanagana si Aisyah lah, bapana teu aya. Ayeuna mah ieu babu-babu lah kena damelkeun we kena manehna. Tuman pala sadere timul hiana, timul hasud. Anu akhirna babu pala sadere teh kenging damel anu biasa ngubah piring itu ieu dieureunkeun. Aisyah nu kudu bertanggung jawab Pak. Cek Aisyah Bu, pan abdi mah carang damel ti alit oge ulah ngomong sia teh anak naon kitu. Mulain Pak. Anu biasana Aisyah tara damel ayeuna mah damel Pak. Tah dijieun-jieun Pak kajahatan ieu si Aminah macem-macem. Anu akhirna kumaha pala sadere? Anu akhirna nyieun reka pedaya, reka akal pedaya pinter. Hiji benda ibuna hilang Pak. Padahal ku saana, tapi laporan ti saana ku Aisyah. Kumaha tindakan ibuna terjadi Aisyah diteungeulan Pak. Cek Aisyah Bu, abdi mah teu nampi, alah pokona mah sia teh barang bapa sia eueuh teh jadi jahat, teu bener. Aisyah sumpah ka pangeran Bu, bujeng-bujeng abdi wantun nyana. Alah cek Aminah moal anu maling aku mentak pinuh pangbuyan. Memangna ieu teh harta kakayaan maneh. Mesin bener maneh teh bapa maneh loba harta kakayaanana, tapi ieu mah pan lain harta kakayaan bapa maneh. Waduh rupa-rupa pala sadere. Aisyah manahna ngajerit emut bae ka ibuna nu parantos mulih. Dedeh teuing ngadu ibu abdi sangsara bapa teu aya, ibu parantos ngantunkeun. Ieu kajahatan timul Pak. Anu akhirna Aisyah Pak sare oge teu kenging di kamar. Di dapur meunang ngagebugan sagala Aisyah nepi ka bijil getih. Pangaruh-pangaruh anakna. Sebab pikiran eta saana jeung ilung terena moal jatuh kakayaan ieu bapana lamun si Aisyah hirup keneh. Para saderek Aisyah menang nenggelan ngaligur di dapur di pasihan dahar gengan teu mah diaduk jeung lebu. Nah Gusti muga ngahampura dosa, Gusti muga netepkeun kana iman Islam abdi, Gusti muga masihan kakiatan.
ngabangingi kue Pak Aisyah teh sedih Bu muga ibu dihampura dosa ibu abdinya kitu keneh muga Gusti nang kayungan kumaha kajadian inung terena jeung saanak Pak anu ceuk nafsu manehanana ieu harta kakayaan teh bakal beunang badami jeung saanak Bu urang panggil tukang pencit teh Bu kumaha akalna urang kulian we sabaraha daekeunana panggil logojo tukang potong Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam mangka di dae kuli maehan mah oh mamang mah biasa maehan mah sabaraha buruhanana kira-kira na Bu pokona beres pokona beres asal paehan eta budak jahat na kitu Pak di mana Bu jalmina di dapur jam 12 maneh kudu datang pantok moal ditulakannya jadi cenah bola tahdunya teh kitu lamun eueuh didikan agama manusia lolos teh kitu timbul kajahatan eta Aisyah keur ngabangingik nangis telami datang tukang pencit asup ka dapur neng keur naon bapak abdi nuju sangsara Pak saha ieu bapak teh mamang jak ngeulis ai mamang manguping we soanten anjeun teh sedih nah kunaon anjeun teh ieu cenah bapak abdi mah geus kieu nasib panginten sangsara pun bapak nuju teu aya ku inung oge digalakan ku dulur oge digalakan neng kumaha lamun ngiring sareng bapak tuh Pak kamana urang kamana we eta Aisyah bunga anu taya hinggana aya nu rek ngajak initnya bapak abdi tulungan sebab abdi lamun kieu wae bisa dipaehan ku inung abdi wayahna abdi tulungan hoyong ngiring sareng bapak yuk geulis berangkat jam 12 si horeng eta jelema lain nek nulungan rek binasa ka Aisyah menang parentah ti inung terena eta golok geus menang asah Aisyah dibawa nete-nete panurung sit mapai-mapai pancaniti Pak abdi bade dicanak ka mana Pak ayo erne beusi kapanggih ku inung maneh urang sing rada jauh barang berai berang paparantos aya di leuweung geuning di leuweung Pak tah di dieu mah moal kapanggih neh gelis dahai bapak mah perintah ti inung anjeun sabalisna ieu bapak lain nek nulungan ka anjeun bapak teh ngeman perintah naon Pak tugas bapak nek maehan anjeun ya Allah ya Rabbi deudeuh teuing teu sangka bapak teh Pak bisa ngarayuna ka abdi abdi madalah dikumahakeun ka hiji budak jeung istri di leuweung anu sakieu poharana lumpat abdi lumpat ka mana eta mah sadaya-daya bapa pala saderek dilugaikeun golok Pak Aisyah ngejerit maratan langit ningali geus ngulangkeun logo saderek tega eta logojo ku sebab hayang menang bayaran dicekel pananganana dua-duanana bariek dipotongkeun ku golok
samet ieu dua-duana ngajerit Aisyah setengah paeh di leuwih. Eta budak teh menuju jumpali tanpa eta leungeunna duanana dibuntungkeun ku eta logojo kabur balik. Ibu setengah edan Aisyah di leuweung banget ku nyeri saderek tina labah siku dua-duanana dipotongkeun dibawa ku logojo. Teu kacaritakeun Aisyah datang logojo laporan Gusti nyangakeun sajabat ti dipencit ku abdi eta budak ieu pananganana kangge saksi dicana. Aduh bener mah tah buruhanana syukur mah bener dipencit beres menang bayaran. Tinggal Aisyah kocek dengek kaayaan di leuweung kokoronangan Pak leungeun buntung nek barang dahar hesek ye hesek eta Aisyah teh dina manahna ngear bae maca sholawat manehanna Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqil abyar wa miftahi babil yashar. Masahkeun diri ka Allah teu luput tina maca sholawat. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil atar wa ashabihil ahyar agadani amilahi wa ibdoli. Barang daharna pupucukan Pak tatangkalan teh dipelenongkeun kitu we tah da buntung dipelenongkeun ka anak kakara digayeman ku Siti Aisyah. Iga geus norelak upami teh aya kulit ragaga teu kacaritakeun Aisyah nu sangsara ramana mulih di luar negeri. Oleh-oleh kangge Aisyah lain sarupa dua rupa dedeh teuing bapak kan jadi anak. Parang datang ka imah ka eueuh deui nu ditanyakeun neng mana Aisyah. Pinter inung terena segruk ceurik. Kunaon make ceurik? Ya Aisyah ka mana? Bapanya nak oleh-oleh pikeun anjeunna. Eta mah sadaya-daya ceuk ibuna kanyaah abdi cukup sanajan lain ka anak sorangan. Si Aisyah teh terus serangkan leungit teu aya perhiasan abdi sadayana tina permata berlian dicana kabur ku Aisyah wallahu alam kamana. Masya Allah Pak. Jadi Aisyah kabur anu kanyataan Aisyah teu aya perhiasan abdi sadayana dicanak ku Aisyah eta mah sadaya-daya da putra-putra akang eta mah abdi teh nyusul ka mana dugi ka poe ieu teu aya kabar kumaha-kumaha dipilari teras-terasan tetep teu aya. Paladirin ieu ramana iwati nyegruk nangis Aisyah teu sangka maneh boga tekad nepi ka lebah kitu. Ai kahayang bapa ai resep kana pakaian kolot mah terus serang we penta nya kang kahayang abdi teh kitu. Dalamun disuhunkeun mah sadayana ge dipasihkeun pokna teh jahat pinter cacahanana Pak. Jadi ramana teh ngabangi kangen bae ieu ka Aisyah teh akhlakna goreng Aisyah. Teu rumasa maneh geus teu boga inung masyaallah.